Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Azhara Robihatul Atsiroh, abdi ti kelas 11 opat. Di dieu abdi bade macakeun sajak anu judulna atau jejerna Manehna. Manehna datang bagja rasa, seperti cahaya nu nyorang sukma, ngalembutkeun sagala lara. Ngeunah di ati teu aya dua. Manehna leuleus lembut basa, nyayogikeun kahadian salawasna. Kuring ngaharep manehna satia. Teleungit ku waktos nu ngalayang jauhna. Manehna sakabehna endah rupa. Hade lampahna, hade hatena. Mugia manehna tetep aya nyanding kuring salamina. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.